Tuh, lain ahli ekonomi ngomongkan tentang perekonomian pasti meleset. Lain ahli alfiah, kemudian nyana ngomong-ngomong tentang grammar, tentang pembacaan. Nyana lain ahli nahwu atuh kanyahoan bae. Nyana lain ahli bilagah, ngomongkeun bilagah bakal ti soledat. Nyana lain ahli thariqah, ngomongkeun thariqah, wajen kuku mage ti soledat bae. Nyana lain ahli Allah, kemudian ngomong-ngomong tentang ilmu thariqah jeung hakikat ti soledat kajen kuku. Wajen kuku mage. Moal berani, tidak ada yang berani menjelaskan tentang marifat kecuali ahli marifat, dan orang yang sudah marifat tidak akan menjelaskan tentang kemarifatan. Karti itu Gus ya. Aing gak teka arti. Tuh, sekali deh. Masih mau bodoh sih. Tidak ada yang berani menjelaskan tentang marifat kecuali orang yang sudah marifat. Dan orang yang sudah marifat tidak akan menjelaskan tentang marifat. Kumaha atas sih? Aing bingung. Masya Allah karim. Nah, iya, marifat sifat makabehan geus. Geus. Kuari nosok anu ozok nyanyikeun wujud girang bakot teh sakara. Usar kan? Si, mana teu boga kanyaho ngomong. Itu nyaho cicing. Itu nyaho cicing. Nyanyahoanan ngaranna kan eta nu kitu nu ti heula maka dituna. Eta banget. Ieu urang rata-rata ibadatnya kos kitu tah. Jadi sangeuk sebab teu dibere ngeunah. Nu mantak teu dibere geunah nu timbul sangeuk lantaran teu wauh ka Allah. Teu wauh ka Allah mah teu sangeuk. Urang kuari titah datang ka imah gitu. Bintang film nu ayeuna teh sakara? Nu tenar teh nu bagus nu geulis teh sa? Ngomong. Geus tarolah sia mah teu nyaho nu kuari keur tenar mah da nu buburi gilan da. Ola be ola. Maleh ayeuna ente tidak ka imah ola embung. Kunaon sih hiji teu wau nomor kadua dicarekan. Sebab naon gitu? Sebab eta teh sangeuk we sangeuk sebab teu wau. Kajen teuing hayang nyaho nyana osok narima tamu urang embung sangeuk ka ditu kitu nyaho kaistimewaan Allah tapi kulantaran urang can wauh ka Allah sangeuk adzan madan waktu datang jem make nu mahal bo bede di jamna ge mahal jengkol mah eleh tapi karena salat teu diperhatikeun eta jam jang naon jam teh jang ngatur waktu salat asal geus tara salat siap tara waktu salat tah eta ngaranna jam mangpaat ieu mah jam dipapake salat henteu eta inget ka abah kula almarhum kula cicing we waktu salat zuhur teh aju henteu berjamaah aju abah beres turun salat teh kula masih kena diuk bae datang dijiwir bae sia make jam teu make bae ai teh jam Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Sa'id al-Khudri riwayatkeun apa saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu muga-muga dilareuban dosa Allah anhu saking Abi Sa'id al-Khudri gula hale ngucap ya Abi Sa'id ngucap ilafal kunna nuntiha ana ingsun sadaya iku ngawehkeun ingsun sadaya ing zakatul fitri di zamanin nabi ing dalam zaman kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam so'an ing sa-so' min ta'am kang tetep saking papanganan au so'an atawa ing sa-so' min tamrin saking tetep kang tetep saking korma au so'an min syairin atawa ing sakula kang tetep saking kacang syair au so'an min zabibin atawa ing sa-so' kang tetep saking zabib au so'an min berasin atawa sakula saking beras eueuh di dinya dina kitab murah mah eueuh
ketemal maya muttafaqun alaih yaiku muttafaq alaih wa fi riwayat kutetep ing dalam riwayat utai lafaz awsa'an min aqitin atawa ing sakulat saking akit gola Abu Sa'id ngucap sapaki Abu Sa'id ngucap lafaz amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zamani Rasulillah anapan utawi ingsun iku maka ora gingsir gingsirisun ikung taken ingsun hu ing sa' kaya oleh anak kaya barang kang ana ingsun ikung taken ingsun ing ma di zamani Rasulillah ing dalam masa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deren-deren cik Abu Sa'id kuring mah ngaluarkeun zakat sakumaha kuring ngaluarkeun di masa Kangjeng kuring mah di model-model dihulah dihelah ngarah gampang makin ngagampangkeun ka agama makin tereh moal ngaluarkeun makin ngagampang-gampang makin ipis iman urang. Contoh urang deuk salat ngagampang-gampang lah moal salat sunnah lah langsung bae farduna sapira sunnah sakali dua kali kebal-kebal nu wajibna ge teu kebal-kebal nu wajibna ge teu tah eta gampang-gampang kana ibadah kos kitu. Urang salat tahajud tuh genep rakaat isuk malah 4 bae. Isuk malah 2 bae aja cukup 2 ge nu penting mah hudang bae. Kebal-kebal moal. Moal. Cek masing-masing teh putih lo kabeh mah teh. Kos kitu teh. Teh shalawat. Urang di istiqomahkeun ba'da salat 11. Nandakeun cinta ka Kangjeng Nabi terus 11 lantaran ngabesan kebelah disakalikeun ka asar pada zuhur teu pada asar teu kebelah pada maghrib abe tenang dihijikeun qada mun sarak urang mah terus pada maghrib capek henteu isuk mulai tah terus sakali henteu ka ditu maca henteu maca ka ditu henteu nu geus kitu kan lamun jelema mantap salat maca shalawat aya sinar Kangjeng Nabian di beungeutna ieu mah kan lain sinar Kangjeng Nabi nu aya sinar karunggoni nu aya sinar karung ayam atau kokoreh bae tuh kan kadeulean kan sinar-sinar dina beungeut atuh kadeuleu sinar naon bae kadeuleu sebab aya malaikat orang sering maca Quran malaikat kan aya di awak urang khadam orang sering maca sholawat aya malaikat sering istighfar aya kadeuleu kan sinar sering di kantor ieu sinar kantor aya kadeuleuhan orang sering di mana ngaranna di toko kadeuleu sinar toko kadeuleu Aisyah luluguna dagang wah masalah kan anu balanja na macem-macem anu di blow anu di keriting anu make rongres anu make celana panjang anu rada pendek anu pendek nu nyingkap aja gua deh dia teh bagata sinaran kan sinar kadeuleu sinar Masya Allah hayang ngabersihan mata besalillah hirup hese geus bersih-bersih kayak aya deui jamur ngaranna jamur geus bersih jamur aya anu teu bisa dibersihan ku saji pendi mengerak jamur ngerak jadi mun kaca teh mah ieu mah daripada herang pepes dibersihan geus karatan iya awak kurang teh ulah sampaikeun ka karata layu bersihan moal kebel hirup di dunia ngan mampir doang ya Allah mun ingat kadinya urang Gusti Allah naku kau dipake lalagaan hirup ketika urang kuari isuk maot misalnya ya
isuk maot keur carita amal geus sabaraha nu kaliwat ku urang peuting teu pake tahajud, geus sabaraha peuting nu ku urang kaliwat teu dipake maca Quran, sabaraha peuting ku urang kaliwat teu dipake maca sholawat. Mun ditanya ku malaikat, ente kan gampang jawabna, seluruh peuting eueuh ibadahan. Enteng bae pan jawab ke malaikat, ya kan? Mentak cek malaikat seluruhna masuk neraka. Enteng deh bae malaikat. Iya urang leha-leha, masya Allah karim. Wali Abi Daud dalam ikut tetap kada Abi Daud telapat la ukhriju abadan ila so'an bahasana orang betukeun ingsun dalam salawase angin ing sakulak al ma'nal ijmaliu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ma'rifatu maka utai ma'rifat ala nawain tetap ingat rong warna ma'rifati sifatillahi ta'ala suji ma'rifat ing sakehe sifat Allah ta'ala wa ma'rifati zatih lan ma'rifat ing zat Allah. Fa ma'rifatu sifati takunu hadzal jismi fid darain maka utai ma'rifat sifat iku anaya ma'rifatu sifat iku dungduman hadzal jismi iku dungduman jisim ing dalam dasarara wa ma'rifatu zat lan utai ma'rifat zat takunu iku anaya ma'rifatu zat hadzal ruhil qudsi fil akhirah iku dungduman ruhil qudsi ing dalam akhirat kama qala Allah taala oleh ngadawu sapa Allah taala ing ayat wa ayyadnahu bi ruhil qudsi wa hum ayyadun lan utawi iya nas kabeh ayyaduna nas khosoh iku kang den kuatan kabeh biruhil qudsi kalawan ruhil qudsi atawa wa hum lan utawi rijalil haqq rijalil haqq auliya wa hatani marifatani lan utawi ikilah rorone marifat rorola tasuan iku ora hasil ya karone hatani marifatan illa bi ilmain angin kalawan ilmu rara ilmu zahiri wa ilmu batin suji ilmu zahir lan ilmu batin al mazkurain kang den tutur karone bihima kalawan karone ilmu zahir lan ilmu batin kama qala alaihi salam kaya Allah ngadawu kangjeng Nabi alaihi salam ing lafaz al ilmu ilman utawi ilmu iku ilmu rara ilmun bil lisan suji ilmu kalawan lisan wa zalika hujjatullah ala ibadi lan utawi mangkana ilmun bil lisan iku hujjah Allah ing atas pirang-pirang hamba Allah wa ilmun bil jinan lan ilmu kalawan ati fadzalika maka utawi mangkana ilmun bil jinan al ilmun nafi iku ilmu kang manfaat li husulil maqsudi kadue ngahasilkeun kang den sejak yakni ma'rifat ing Allah kalawan ma'rifat khosoh. Urang hirup menang ngadamel Allah ku ayana kitu urang titah wauh ka Allah jelema nu teu wauh ka Allah moal bisa ibadah deuk kumaha ibadahna lamun teu wauh ka Allah ngawaukeun ka Allah dua rupa hiji wauh kana sifat-sifat Allah nomor kedua wauh kana zat Allah ma'rifat ka Allah ma'rifat sifat takunu hadzal jismi fid darain eta bagian jisim dina desa dua
dunia jeung akhirat. Mulai orang belajar ngawauhan ke Allah melalui pengenalan sifat nu wajib di Allah 20, sifat nu mustahil di Allah lalawananana tinu tadi 20. Dan selanjutnya wujud kidam baqa mukhalafah lil hawadits qiyamu bin nafsi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar. Terus sampai selesai dibagi ayat anu patali jeung kitu dibagi karena itu sifat salabi ma'ani maknawi etalah sifat nafsiyah sifat maknawiyah ma'ani dibagi kos kitu sesuai jeung ilmu tauhid eta mah pengenalan sifat. Terus we orang ngaji wujud arti da wujud ayana Allah wajib sebab aya dadamelanana di antara dadamelanana adalah tai kotok geus ayana Allah didalilan ku ayana tai kotok beres eta tai kotok bisa jadi dalil tuh Allah aya naon dalilna aya Haji Pendi dalil sanajan kos kitu ge dalil eta tuh kan Allah aya naon dalilna aya dadamelanana mustahil aya dadamelana eueuh anu ngadamelna percis kos ayana tapak kebo mustahil eueuh kebona naon deui aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna percis okos aya ambe ka irung mustahil mun eueuh nu ngaluarkeun eta sarua eta kos karar itu tah eta teh nu kos kitu eta mah ngan sakadar babalik ka najisi di dunia di akhirat lah tauhid TK atuh dinazomkeun malah dimarawiskeun malah didangdutkeun eta tauhid teh geus puguh digambuskeun eta tauhid nu kos dinyanyikeun ku ari dinyanyiikeun eta tauhid teh tauhid cangkang patali jangan sakadar ka awak kos kitu eta mah geus engke urusanna lage ka dituna syariat ngagendeng tah nu kos kitu ngomongna ge atuh budak urang mah hirup atuh kudu bersyariat atuh teu bersyariat mah teu bisa salah henteu teu salah tuh hayang boga duit teu usaha bener kajeun kuku bage bener jasa tuh kudu nyareat yang gering mah tuh kudu ka dokter salah henteu aja kumaha atuh teu kumaha ngan datang ka dinya doang teh urusanana urusan syariat tauhidna urusanna jang sakadar lisan awak doang tambah kos kitu mah tuh teu meunang banggi bahaya haji bae marudah tauhid kos kitu mah meng pelehe diaji nyana tauhid ngajar malah mah pohara jasa ajo dibere gering nyana geus ngomongna ge jabatur ge ngadahar eta tapi jate gering ja aing mah kok ngadahar eta jadi gering jabatur ge teu dahar kamari teh ngabesan jate nyeri beuteung ku aing mah nyeri beuteung ku ieu Gusti Allah wilah bulai tah ka Gusti Allah nyedekeun tah eta takos kitu tah eta tauhid ngaranna tauhid cangkang lamun jelema tauhidna ngan datang ka dinya doang eta salat mah salat malah hebat salatna mun loba jelema tahajud ge tahajud nya mah duha satungtung aya jelema terus bete reneureun wates
Ya salat 2 rakaat, usolli sunat 2, Allahu akbar. Aya kana jelema 2 deui, Allahu akbar. Aya kana jelema Allahu akbar. Aya kana jelema Allahu akbar geus 8 rakaat. Aya kana jelema pindah deui nu sajen, Allahu akbar. Nu itu eueuh, aya deui jelema Allahu akbar. Dihitung-hitung 20 rakaat. Duha. Lantaran aya jelema tauhid teh ya, tauhidna tauhid mengpele. Pas kitu. Masya Allah. Itu kos menteri teh di zaman Soeharto. Kos menteri. Kiai ngabahas tahajud bahwa solihin itu tidak ada yang tidak bangun malam minimal 2 rakaat. Apalagi kalau wali Allah menghidupkan, meramaikan malam dengan ibadah kepada Allah, yaitu tahajud. Perlu dibahas tak kiai? Beres menteri, beresnya menteri. Kalau tadi kiai membahas tentang tahajud di malam hari, alhamdulillah saya telah bisa tahajud siang malam. Hebat. Kalau kiai coba tahajud malam, saya sudah melaksanakan siang tahajud terus. Goblok deh sudah. Tanya ke Pak Harto, bagaimana Bapak juga tahajud siang? Ya saya juga udah bisa siang malam. Sarwana. Eta bangsa guruna ge guruna atau kos JPN atau muridna ge kos itu. Teu beres. Masa sih tahajud siang malam? Atuh engke ge duha siang malam. Alhamdulillah, kiai-kiai kan cuma pagi doang duha. Saya sudah siang malam. Tahajud pokoknya duha. Waduh, Masya Allah, pohara ya. Teu pakai aturan. Teu pakai aturan. Termasuk Rajeng Soeharto teh anak-anak ini, Masya Allah umur segini udah bisa 30 juz, nanti kalau udah besar mah bisa 40 juz ini mah talar Qurannya. Eta kan. Jadi tetep baik. Lamun aya jelema lain ahli agama ngomong agama pasti disoledat engke ge. Lamun aya jelema lain ahli politik ngomongkeun politik disoledat. Ongkos kula atau ngomong politik sering disoledat. Atuh kajian teuing aing ieu. Sabira aing disengsirikeun ku ahli politik sadaekna sia jeung serikeun aing. Eta emang aing mah bodoh ieu. Eta keur ngomong bae. Ngan bodoh-bodoh ge aing geus pisan ropong. Sia kadaraka beres. Je. Tuh, lain ahli ekonomi ngomongkan tentang perekonomian pasti meleset. Lain ahli alpiah, kemudian nyana ngomong-ngomong tentang grammar, tentang pembacaan. Nyana lain ahli nahu atuh kanyahoan bae. Nyana lain ahli bilagah, ngomongkeun bilagah bakal disoledat. Nyana lain ahli thariqah, ngomongkeun thariqah, wajen kukumaha ge disoledat bae. Nyana lain ahli Allah, kemudian ngomong-ngomong tentang ilmu thariqah jeung hakikat disoledat kajeun kuku. Wajen kuku mah. Mal berani, tidak ada yang berani menjelaskan tentang marifat kecuali ahli marifat, dan orang yang sudah marifat tidak akan menjelaskan tentang kemarifatan. Kaharti teh Gus ya? Aing ge teu kaharti. Tuh, sekali deui. Mesti mau bodoh sih. Tidak ada yang berani menjelaskan tentang marifat kecuali orang yang sudah marifat, dan orang yang sudah marifat tidak akan menjelaskan tentang marifat. Kumaha tah sih? Enggak bingung. Masya Allah karim. Tah, iya marifat sifat makabehan geus. Geus. Kuari nosok anu ozok nyanyikeun wujud girang bakot teh sakara. Usar kan? Cing, teu boga kanyaho ngomong. Teu nyaho cicing. Teu nyaho cicing. Ya mah nyanyahoanan ngaranna kan. Eta nu kitu nu ti heula maka dituna. Eta mah. Ieu urang rata-rata ibadatnya kos gitu tah. Jadi sangeuk sebab teu dibere ngeunah. Nu mantak teu dibere geunah nu timbul sangeuk lantaran teu wauh ka Allah. Teu wauh ka Allah mah teu sangeuk. Urang kuari titah datang ka imah gitu. Bintang film nu ayeuna teh sakara?